Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di channel Agus Kopdas. Masih dina jejer cerita dongeng Sunda anu judulna Taneuh Goib. Masih tetap di dalangan ku Bah Wawan Rustiawan. Profilna bisa ditinggal dina Facebook. Mungkin linkna ku abdi disimpen di deskripsi video. Kumaha pamirsa Dararamang mugi aya dina kawilujengan sing sararehat gerde milik pokokna mah doa anu alus tikuring pikeun baraya sadayana di mana wae ayana. Anu teu acan subscribe mangga di subscribe channelna, tong hilap oge di like, komen, sareng share supados sim kuring langkung semangat pikeun ngadamel konten-konten anu sanesna. Mangga ieu dongengna wilujeng ngadangukeun. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana Iswadma gewat kudang renghap engap alatan dihantem iga burungna ku makhluk nu ngajirim hareupeun manehna. Eta makhluk pohara pikasieunana awakna badag bari jangkungna norobos kana langit imah nu geus hancur. Suhunana geus teu nerap deui na tempatna. Pejet we pokona mah. Eta makhluk kulitna hideung lestreng bari sisitan. Geus kitu ngaluarkeun bau bangke nu pohara bauna. Panonna aya 3 hiji deui napal dina tarangna. Saha sia jurig Iswadma nyentak itu nateh bari masang kuda-kuda taki-taki bisa aya serangan ngadadak deui. Ngaing dharma reksa ieu wujud asli ngaing, hei manusia sarakah. Tembak eta makhluk nu taya lian nyata Dharma Reksa keur dina wujud aslina robah oge sorana. Naon urusan jeung aing jual darajang ha Iswadma emang. Sia manusia boga ngaran Iswadma, tugas gawe bareng jeung sanca geuning nyokot taneuh goib sakti di alam ngaing, Dharma Reksa kekerot nahan amarah. Kebek Iswadma ngarenjang luas ukayan kitu. Duh, buah-buah sisa cacing sisa tele. Aku sia Dharma Reksa ngembatkeun leungeun kencenna. Kedak sakala angin nu pohara panasna kaluar tina leungeunna. Iswadma rikat ngaluarkeun pangabisana. Hawa murni dikamalirkeun kana kadua leungeunna. Dewat didorongkeun ka hareup nangkis serangan ti Dharma Reksa. Yuk jebul. Pohara ahengna ieu begalan pati teh taneuh ngepul tangkarukat tangkarungkat batu maraceleng kawil buruk alatan poharana ieu jajatna. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana dua kekuatan tingkat luhur adu jajaten teh moal katempok ku panon jalma biasa. Kawas ku hilap pating buri nyai nalika ilmu jeung ilmu padu. Dina hiji kasempetan Dharma Reksa ngakebatkeun leungeunna telek pisan kena kana iga burung Iswadma. Goyang, awak Iswadma ngagedebrus kana leutak sisima
Iswad mak utah getih tenyangka yang kekuatan di Dharma reksa pohara gedena ain tandingin renghap tengap Iswad mak ngakulir bari nyekelan dadana laju Dharma reksa nyamperkeun barang geus deket kejeret teh awak Iswad mak dirincak ku manehna geus ditincak ayo di quest sukuna teh teu beda jauh lamun jelema keur nincak cucungu katawati kotok mentran sukuna diangkat di awak Iswad mak geus pejet teu mangrupa wah ukur sakieu kamampusian Iswad cek Dharma reksa tuluy manehna ngarobah wujudna deui ngajadikeun leutik deui sorana oge geus ganti deui seperti nu biasa geus kitu manehna sidakep sila sidakep ieu hari kelupat ke mana Iswad mah geuna we siapa teu bisa kitu sia geus nyieun perkara jeung kerajaan aing ngandung hati sia kudu narima akibatna ku kasaktianana laju sukma Iswad mah diseret tuluy dibawa ke kerajaan siluman geus tepi ka alam siluman awakna ditalian dina hiji beusi di alun-alun kerajaan digantungkeun suku di luhur sirahna dihandap sakura hayat kerajaan siluman nu liwat pada ngaregelan awak Iswad bade garegelan geus beak daging jeung tulangna tuluy jadi deui atuh utuh deui pas mimiti kitu deui kitu jeung kitu we beak beleger deui beleger digagelan deui beak deui tinggal tulangna beleger deui kitu jeung kitu taya eureunna geus teu kabayangkeun nyeri perih nu dirasakeun ku Iswad mah gocek ge eueuh guna minta ampun oge eueuh nu mere ampun duda heula eta kacaritakeun eha mingkin kanceuh jelona sabab siluman anu nyurup kana awakna teh daya liannya eta siluman lalakina nu ngaranna Kartapala ngapoe eha embung make pakaian geus kitu embung mandi miceun di mana wae karepna barauh pikageuleuheun beungeut geus cemong ku sagala rupa areng tarasi hampas tahu naon wae nu kapanggih ku manehna pasti dicemongkeun kana beungeutna dina hiji poe nalika manehna keur lumpat keluar ti imah sabab cepiah pohong menci kamarna tengah haja di jalan nabrak karena awak awewe nu taya lian ti ecih awewe nu dipikahayang dijieun pamajikan ku bapana Dirja nyaeta Barna jebret eha nu keur lupat nubruk awak ecih kolea kemrong duana ting golepak alatan tarikna paduk nepikeun kaduana kapiuhan untungna kapanggih ku cepiah tuluy dibantuan keluarga digarotong ka imahna ting sabaraha lila duana kapiuhan nu mimiti eling nyaeta Nyeha har di mana ieu kuring ceuk manehna culang cileung hemeng eha hidup geus sager alhamdulillah ya Allah anak manu geulis geus teu edan deui cepiah muji syukur sabab
nepo eha geus eling karena awakna sorangan. Heula saha ari ibi jeung naha kuring disebut eha yang ngaran kuring mah Eci. Eha bingung karena awakna nu bulucun gebeng. Manehna mungkin hemeng sabab eta lain awak manehna. Hat, nah awak kuring jadi kieu, nah bulucun kieu. Eha hulang-huleng. Kabeneran pisan belah katuhu manehna aya lomari hias nu kaca enteungna satangtungeun. Manehna nepo awakna gebeng. Sagalana jadi robah. Ret deui kana awak Eci nuker kapiuhan keneh. Astagfirullah, Allahu Akbar. Ieu awak kuring naha ngagoler di dieu. Jeung ieu naha kuring make robah wujud jadi batur. Eha ngajerit barang nempo kayaan. Pabiarsa keur kajadian padu awak teh kebeneran karta pala anu keur nyanding dina awak eha keur mukakeun panto alam goib. Manehna boga maksad arek nempo kulawargana di alamna sabab geus lila teu nempo alatan ngajalankeun tugas di alam manusia. Panto goib keur muka kebeneran dua jelema ieu tuprukan marengan jeung nutupna deui panto alam goib alatan karta pala rengse. Sabab beda waktu, beda ruang, jeung beda energi antukna sukma eha jeung Eci patukeun awak. Dua jiwa patukeun raga. Tapi henteu jeung karta palana tetep aya dina awak eha. Nu ayeuna mah sukmana jadi Eci. Ngan kusabab geus patukeun sukma antukna karta pala jadi teu bisa ngawasa deui kana dohir jeung batina awak eha. Teu nerap pamakena sabab geus beda tujuan jeung beda jampena. Lila awak Eci oge nguniang hudang tuluy sarua culang cileung prok paneutupna pamprok jeung eha. Duanana sing jarit sabab pada apal kana awakna sewang-sewangan. Ku kaanehan ieu kajadian eha jadi cager gelona tapi patukeun awakna. Teu piah nu aya di dinya hemeng. Teu ngarti aya kajadian naon di sisi lain manehna muji syukur sabab eha cager, di sisi lain manehna hemeng naha ieu dua awewe jo sing jarit. Eta awak kuring naha make bulucun kitu. Jeung naha kuring make bisa nempo awak kuring sorangan. Eci alias eha jejeritan bari nuduhkeun kana awakna. Kon kitu deui eha anu geus jadi Eci sarua ngaceritna sarua hemengna teu ngarti kuku ayana kajadian ieu. Keajaiban bisa karandapan ku saha wae di mana wae jeung iraha wae. Moal kapeurik ku logika akal manusia, moal kapeurik ku ilmu pangawuluh angin jang regepeun jang enteungeun urang salaku manusia nu kudu boga iman jeung percaya ka mantenna nu maha sagalana. Dina ayana kajadian ieu antukna ngarembet ka alam kerajaan siluman. Sabab hawa murni dina taneuh ajaib geus kacampuran ku energi positif di alam manusia nu secara teu langsung ngarobah tatanan energi di alamna. Teu saimbang. Hawa jadi pagetreng, teu puguh mana nu tiis jeung mana nu panas. Kusabab kitu antukna leungit kaseimbangan alamna gunung ting bledug, hujan angin jeung dordar gelap ngakebret pohara badagna. Bahangan tibalik kamalirna cai laut naik ka darat. Gravitasi ukur 50% deui nu nyieun daya jejeg sagala banda ngurangan. Geus tangtu sagala banda kasup pahluk nu hampang mah ngadon ngarapung. Pohara ancur leburna eta karajaan. Loba nu perlaya bangsa siluman nu ting kocak dina reng hapanungtung reang eundeur sanagara.
tunda heula eta kacaritakeun Dirja Katut Darmareksa nu nyumput dina indung suku Dirja keur lumampah maksad arek manggihan Lilis alias Gayatri. Nepi kanu dituju Lilis geus nungguan di teras imahna. Biukna kursi. Nyaan alus pamake di kiswat mate. Pot kanyampeurkeun eta Kang Dirja nu satadina mungeun oge. Lilis ngagerentes jero hatena. Geus pinuh ku rasa bunga, rasa arek ngabogaan Dirja. Da apaleut yen Dirja teh ukur nyandiwara. Assalamualaikum Neng Lilis anu geulis nu jadi impian akang nalika keur sare nu jadi panggeusih pikiran akang nalika keur nyaring. Dirja geus teu kapalang nyandiwarana. Arek naon ka dieu? Arek meta jadi kabogoh. Sudi teuing dihalan apik ayeuna kadon nyapir cinta ti Lilis. Boga harga diri teu didinya. Lilis api-api jual mahal. Padahal mah atoh pohara kacida. Dirja seuri na jero hatena anggar teu robah ieu sifat manusia. Dirja seuri na jero hatena bari ngagertes anggar teu robah ieu sifat manusia. Gede hulu abong diogo dileutik sagala hayang-hayang teu boleh dicumponan wae jadi kieu ayeuna hasilna. Dirja ngagerentes. Tuluy manehna nyarita deui. Lilis pujaan akang. Ulah kitu geulis. Ieu akang geus datang. Hayu urang ngarambah sagara kanikmatan jeung akang. Akang geus teu kuat nahan rasa sono anu ngagunungna jero dada. Pokna Dirja. Padahal mah na jero hatena ngabarakatak siri kumaha deui atuh da memang kudu kitu. Jalana pikeun si Gayatri nu nyurupna awak Lilis teu boga rasa curiga. Ngeunah we nyarita teh. Memang na Lilis awe murahan. Jung ka ditu ka si Eha nu kamari dimumule ku didinya. Lilis manggeus teu hayang ka didinya. Lilis angger nyaritana teh. Arina jero hatena mah geus teu kuat hayang ngagabrug ka Dirja. Lilis, ulah kitu atuh. Sing karunya ka akang. Akang teu bisa hirup lamun teu jeung Lilis. Ceuk Dirja deui bari ayeuna mah nyampeurkeun. Tuluy gek diuk gigireun Lilis. Leungeun Dirja nangkep kana cangkeng Lilis. Pamirsa, anehan di mimitian barang leungeun Dirja nangkep pageuh kuat Lilis ceceritan ngarasakeun panas nu pohara awakna asa diduruk ku seuneu nu ngagegedag. Hal ieu disababkeun ku ayana pedang mustika cahaya watu geuning na awak Dirja nu dilarapkeun nalika manehna arek nangkep awak Lilis. Dirja geus apal bakal pikitueun kejadianana. Jeung ngalepaskeun mah malah mungkin pageuh dangkeupna. Panas. Aduh panas. Lilis guguakan ngepeskeun leungeun Dirja nu mungkin pageuh nangkep manehna. Dina kaayaan ieu Darmareksa nu geus nyumput dina indung suku Dirja geus nampakkeun wujud aslina. Luar si Gayatri. Hayu jajaten jeung ngai. Moal neuleuk apa heula ngaing ayeuna mah. Sia geus ngabalukarkeun sagala hal. Hayu jajaten jeung ngai. Ceuk Darmareksa ngagerem awakna sarua nalika keur aya di taeun Kiswadnu.
sabab gerasakeun hawa panas ku ayana pedang mustika na awak Dirja antukna Gayatri kaluar tina awak Lilis. Menderan Gayatri kaluar leketei awak Lilis leuleus lir kapas kaibunan. Eueuh tanaga gubrag manehna kapiuhan. Gayatri geus kaluar. Jelekadeg ka jalma dina bentuk aslina pikasieun. Awak lestreng bari sisitan. Irung bekah sagede bola bliter. Tarang ngacendol ka hareup panon kaluar tina kongkolakna bibir jebleh. Soekna nepi kana puhu ceuli. Ceulina sagede hiru paranti tapi beas. Beteng bureuteu leungeun bengkok teu puguh bentuk pikasieun we pokona mah. Biang darab reksa ayu ari kitu mah ngaing oge moal neuleu sia saha meungpeungkeur teu di alam urang hayu jajaten jeung aing samodarna. Gayatri ngagerem nembokeun amarah. Geus kitu ieu dua makhluk nusa alam tapi beda kapentingan teh adu jajaten. Pohara rongkahna sorana anu jajaten ngendirkeun alam siluman nepi ka Kerajaan Laut Kidul eta endirna bekating ku pohara rongkahna. Pamirsa, di mana wae ayana? Tunda heula eta urang caritakeun Dirja nu keur nyobaan nyageurkeun Lilis. Kadatangan sanca geni nu memang boga kaambek ka manehna sabab geus ngahalangan sagala rupa rencana manehna pikeun jadi raja. Dirja teu ngantep. Duluy suk mana keluar tina awak dohir pikeun ngaladenan sanca geni. Dirja ngepelesat ke alam goib. Di alam goib rupa Dirja geus robah jadi seorang satria nu gagah pertengtang ngalempereng koneng kasep nu teh papadana lamun dina pawayangan mah satria ladak anu tangtu. Hei bangsa manusia diadu saya jengai bangsat. Sanca geni ngancam bari geus siap narajang. Siluman dilayanan ku kaula. Dirja nempas. Laju manehna nyabut pedang mustika cahaya watu gening tina sarangkana. Menderan dicabut brai eta pedang mustika teh ngaluarkeun cahaya nu pohara pikasarabeunana. Sanca geni rada ngarandeg ngan kusabab geus kagok asong pelesat manehna narajang ngarah kana iga burung Dirja. Rikat Dirja nyingcet bari ngagibaskeun pedang ka beulah katuhu. Yuk los. Narajangan sanca geni ukur nimpah angin. Kuat Malik beneran Malik Dirja geus ngebesatkeun pedangna. Yuk bret. Pedang Dirja nyabet kana pingping. Kuak sanca geni ngajerit. Waktos naseep cak kurang tuna dihan juang siam. Cak kurang teuneun dihan seureum sieum. Tunda gesan aleun teuneun gesan sampeureun mangsana urang sampeur deui. Permios. Thank you.